Assalamualaikum hapunten baraya sadayana. Alhamdulillah ayeuna parantos waktos nyuguh deui baraya urang ngadamel we ka Maman kanggo mustami anu parantos hadir dina ngadoakeun karuhun-karuhun urang sadayana anu mudah-mudahan karuhun urang sadayana teh ditempatkeun di tempat anu sebaik-baikna tempat. Monggo Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Sareng pamudah-mudahan deui ditampi amal ibadahna sareng oge di tempatkeun dina surgana Allah amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu amin ya rabbal alamin. Sareng deui mudah-mudahan urang selaku keturunanana anu parantos nyumbangkeun hartana mudah-mudahan makin tanding barokah barayanya amin ya rabbal alamin. Urang ngadamel we ieu abdi teh kaleresan ngadamel agar baraya sareng ieu ngadamel bala-bala baraya tuh parantos jantennya baraya sadayana tuh tos digoreng oge baraya. Alhamdulillah tuh seueur oge Kak Maman tinu sanesna baraya. Alhamdulillah barokahnya baraya. Mudah-mudahan we enak dituangna baraya sareng barokahnya amin ya rabbal alamin. Urang packing we baraya marginakan murang kalihna sok seueur mustamina oge sok seueur. Alhamdulillah tuh baraya urang packing we ieu kanggo marurang kalihna sisana panginten kanggo dicianes ka bapakna baraya sakitu wae panginten ti pribades. Hapunten pami aya kalepatan dina perkataan namanya baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.